Aya nama geus aya wali anu geus bisa ngobrol jeung semutnya. Geus lieur eta teh lamun nu awam mah ditangkapna masyaallah. Ieu teh karek bisa ngobrol jeung semut ge geus loba pengikutna. Kumaha lamun ke batu jadi emas? Pasir dicekal jadi intan berlian. Hayang hujan ger hujan. Hayang panas panas. Hayang naon ke babuk dajal. Cenah naon teh? Isa kieu oge geus teu bisa ngabedakeun mana nu bener mana nu teu bener. Karek sakieu ieu. Bil barakah wal karamah Sya'abdul Qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولها رزق الله شاء الله تعالى نصاب وإنما جعله كرامة لهذه الأمة وفضيلة على سائر الشهور وفضل هذه الأمة على سائر الأمم. Puji serta syukur hadirang zakir jazakallah mahadur. Alhamdulillah orang sadayana kesalingan pembina syah kalian sentor afiat. Salawat wa salam ilang syarif akhir dari dan alam wastana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana sehingga insyaallah terus matikan Rasulullah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Orang pada bersedekahkan Allah bisa melaksanakan tawasul dan melaksanakan zikir ke Allah. Mudah-mudahan tawasul orang, zikir orang, rumah selamat akhir, alhamdulillah, mudah-mudahan supaya tidak kebarukan orang saya. Para jamaah sadayana alhamdulillah orang dinamuki ayeuna dikesakeun ku Allah bisa kumpul dina ieu penting. Daya sanes tujuan di mana masing-masing orang dek tolak ilmu, dek macam mana dek pikir, masya Allah. Alhamdulillah orang bisa kena lempang kadieu aya keneh anu jelema anu kasarung. Ieu loba anu kasarung mah. Dek kana ngaji lumpat kena jepungan gitu kasarung. Kasarung. Ya, alhamdulillah orang mau masih diberi kena eling, tapi dia mah aya cauan. Tujurup mau bijing caunya kena, nu penting sehat. Insyaallah aja ting tujurupnya jadi ubar nih mah. Kemudian mah pasti belum ada angin cangkangna. Tempat ngaji mana nu teu ngeunah, sebab tempat ngaji mah cauna jadi ciduhan ku bidadari. Angkatan geunah coba wae cau bawa balik ketika bieu ge baru madangi ya. Tapi na ieu mah tempat ngaji mah nikmat gitu orang ngopi geunah da teu meuli gitu.
jauh na jangan ada tumayar. Alhamdulillah para jamaah sadaya masya Allah lain kereta nah tapi kunikmat nah orang bisa ibadah penting ayeuna ieu tah ese eta teh yang ibadah kita teh masya Allah. Nah alhamdulillah orang eta didugikeun ku Allah dina bulan Muharram. Alhamdulillah orang kamari geus macakeun doa akhir tahun jeung awal tahun anu maca mah untuk maca mah gitu we gitu. Naon margina margi doa akhir tahun jeung doa awal tahun teh lain kira. Dalam malam maca doa akhir tahun maka iblis laknatullah nyarios tidinya ngomong ka iblis teh capek aing teh iblis babarengan jeung maena satahun jemput gitu tah. Nah goda urang teh terus-terusan iblis teh urang teh geus kekepek wae hayang ka dieu teh hayangna mah lain ka dieu lubat teh urang teh kana ngaji teh iblis gitu. Urang lamun keur ngaji teh kudu iblis tah. Kamu tepikeun ka lep nama kitu bari jeung tumpul. Langsung ngelain. Gitu nya. Beunang tak ku iblis masyaallah alhamdulillah pedi tepi ka dieu geuningan. Jadi dia para jamaah sadayana iblis teh itu sataun jemput ngaganggu urang tapi begitu akhir tahun maca doa eta hari tak keneh eta iblis teh ngarasa sia-sia dina pagawean. Insyaallah berhasil tah anu maca doa akhir tahun mah. Nu teu maca mah teuing tah pikiranna sorangan tah. Nah, begitu awal tahun urang maca doa awal tahun maka tidinya mulailah urang awal muka lembaran baru kuna doa eta sehingga supaya orang sadayana kaharupna terus pakai ibadah ke Allah gitu dijaga tina godaan setan gitu. Insyaallah begitu dirinya orang mau bari jeung urang akhir tahun teh puasa awal tahun puasa gitu. Batakan dina hadis makia man soma yauma akhiri min Dzulhizzah wa sauma awwalu min Muharram sajelema anu puasa dina akhir bulan Dzulhijjah jeung dina awal bulan Muharram maka kafaratul khamsina sanah maka sawa jemi paratan 50 tahun. Insyaallah hajak awake sekali watnya. Aduh, masyaallah. Ialah keunggulan umur orang umat Kangjeng Nabi mah pantes loba dihayangkeun urang teh supaya hirup teh nyata dina jadi umat Kangjeng Rasul. Ternyata gening lain ti bangsa lakadar urang tapi gening Nabi Musa ge ngadoa ka Allah supaya hayang jadi umat Rasul, hayang jadi umat Muhammad. Nabi Musa ngadoa Gusti jadikeun abdi umat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi Nabi Musa. Nabi Isa ke sarwa ngadoa Gusti jadikeun abdi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Masyaallah. Kunaon? Sabab lain kira para jamaah sadayana ternyata umat Kangjeng Nabi Muhammad mah dilipatkeun ku Allah dina pahala. Dina pahala teh dilipatkeun. Begitu jelema umat Kangjeng Nabi mah ngalakukeun kahajian hiji dibales aku. Manda abil hasanati walahu asrul amsalihha. Begitu jelema ngalaksanakeun eta jelema mukmin Islam ngalakukeun hiji kahadean. Begitu hiji kahadean dibalas ku Allah 10. Akan dilipatkeun.
Nah, ternyata geninganan orang dina bulan Muharram teh lain jeung suka-sukaan tapi jangan napakuran diri. Kurang satahun ka tukang naon, kurang dilakukan, maksiat naon dilakukan. Begitu datang bulan Muharram, hari tekan oh berarti aing kamari maksiat. Iya ya, ayeuna mulai dicegah di hadian tah tahun ayeuna. Kamari orang kedua, dua tukang 2 rakaat, ganti ayeuna 4 rakaat. Gitu. Kambari orang biasana sok bangku sholat zikir, ayeuna mah zikir ditambah deui zikirna. Hidup tah. Jadi orang datang na tahun baru Islam teh pikeun ngaevaluasi. Pikeun ngabenahan. Dibenahan orang Masya Allah, orang tahun kawin keayaan teh Masya Allah, loba kemaksiatan jeung sajabana. Nah, tahun ayeuna mulai kurang buka lembaran anyar, tobatan kurang anu geus jalani ayeuna ibadah tingkatkeun kurang. Tingkatkeun. Nah, kurang mulai seetik-seetik maksiat naon ya nu kurang bisa ditinggalkeun? Omean. Mulai jauh mantap. Hiji. Tadina orang tina mata, dengan mata tina maksiat gitu. Tadina orang resep karena dangdut, cerina mulai jauhan. Begitu. Sebab si Kanjeng Rasul geninganan nu paling bagus teh jelema nu bagja teh jelema anu poe ayeuna leuwih alus tibatan nu kamari. Poe ayeuna teh leuwih bagus amalna tibatan nu kamari. Eta nu hebatna. Semakin tahun ganti tahun berubah. Eta nu hebatna. Islam loba lain kira. Asa rame Islam teh, tapi kemajuan dina agamana mana? Mana? Rame lain kira ramena, tapi gini loba eta. Anu asup kana jelema-jelema teu balenda. Golongan-golongan ulama masuk loba. Padahal rame lain kira Islam. Tapi secara johir mah itu, tapi secara agama geuning loba kemunduran. Islam rame, tapi mana pasal teh eueuh manusia? Eueuh. Rame, tong dianggap kaharep bakal maju agama kadeh. Agama bisa disetir ya. Disetir orang agama teh atas nama ieu agama, atas nama ieu agama, atas nama ieu agama, atas nama ieu Islam, atas nama ieu Islam. Atas nama ahli sunnah, atas nama ahli sunnah, kabeh hayang diaku ahli sunnah. Padahal isinya lain ahli sunnah. Itu tah bakal disetir. Kurang sebabna Islamna geus ngajauh jeung agama. Jeung agama nu eueuh. Jelema geus ngajarohan tina agama geus sabodo amat agama mah. Anu penting mah aing daek salat. Bodoh teh ilmuna mah, anu penting daek salat. Bodoh teh aing pokona mah nek sholat teh keuting ngaji mamual. Gitu tah. Mundur tah agama. Mundur, Masya Allah. Loba kadek. Kumaha jelema geus arwah ya. Kumaha disebut teh atuh jelema geus rupa-rupa di akhir zaman mah kitu kan. Geus aya wali sagala rupa kawalian geus ditunjuk-tunjukkeun jeung sajabana, Masya Allah. Jelema baheula mah disebut-sebutkeun pangabisan. Ayeuna mah geus aya wali anu geus bisa ngobrol jeung semutnya. Geus lieur eta teh lamun nu awam mah ditangkapna, masyaallah. Ieu teh karek bisa ngobrol jeung semut ge geus loba pengikutna. Kumaha lamun ke batu jadi emas? Pasir dicekal jadi intan berlian. Hayang hujan ger hujan, hayang panas panas, hayang naon ke bapak kita jauh. Cenah naon itu?
Bisa kieu oge geus teu bisa ngabedakeun mana nu bener mana nu teu bener. Karek sakieu ya. Mantakan pantes para jamaah sadayana geuninganan begitu dajjal datang usahakeun ngaranna anak awe pamajikan urang talian ieu mah. Sebab moal kuat pamajikan jeung anak awe mah ningali kiri itu kuat. Kumaha ningali Bang Emok mah. Geus teu kuat. Geus teu kuat. Masya Allah dorawiuk wa batur gitu ya. Dia orangnya papir, ayo gitu ya. Dan itu kuat. Raja masa deh. Itu kuat, Masya Allah. Nah, karek sakieu teh karek sakieu mendikir alhamdulillah loba ulama-ulama lurus, loba habaib lurus negakeun agama Allah. Tapi kan anu bahaya anu awal terjadi fitnah kita jadi percaya. Akhirnya naon? Begitu percaya kata fitnah-fitnahna, akhirnya ngagoningkeun kana nasabna, nahina kana turunan Kanjeng Rasul, iyalah nu bahaya. Insyaallah raja masa dan insyaallah. Nah, ya nuku-nuku orang ditafakuran ternyata orang hirup kamari tahun kamari di benahan orang mulai ayeuna di benah-benah orang disusun senarapi mulai tina ningakeun kana maksiat mulai urang ngomean tina ibadah naon bisa dilakukeun ya lakukeun ku urang lakukeun minimal entong tinggalkeun duha minimal ngan lamun urang subuh kaberangan wae bubur munajat kau munajat urang mah lamun kaberangan subuh teh ngahaja seakan-akan lamun kaberangan teh terus terjadi persoalan. Itu persoalan. Sahabat mah para jamaah sadayana lamun tinggalkeun berjamaah ge lain kira infak sedekahna supaya nebus kana pahala eta berjamaah. Urang seakan-akan lamun tinggalkeun subuh asa biasa wae. Munajat ka Allah guru Gusti. Abdi teh hayang dikesakeun ku Gusti bisa salat subuh. Ayo dikesakeun ku Gusti bisa maca manakib, ayo dikesakeun ku Gusti bisa zikir, ngadoa ka Allah, tong diakui ka kabeh. Tong diakui. Nah, orang mulai dibenahan, mulai duha 2 rakaat, madhab, orang kirinya mulai istighfar heula, zikir heula, perestinya karek duana, kurang baca terus ngan entong miharep seetik oge urang hayang kabeungan entos saduha entong ngurus-ngurus kahayang urang jumponan heula Allah ulah urang loba pangabutuh ieu kudu ngadoa jeung teu ngadoa bedakeun antara ngadoa jeung kahayang kade aing ngadoa teh ibadah atuh kahayang mah setiap urang kahayang mah da Allah mah uningan kana kahayang urang lain urang ulah ngadoa mah ngadoa pasrahkeun urang kabehna ka Allah ngadoa mah teu salah urang hayang beunghar mangga urang hayang sehat atuh mangga urang atuh hayang anu mangga ngan nu jadi masalah sadarkeun diri urang bahwa doa teh eta ngadoa teh nyata ibadah ka Allah. Urusan di kobo jeung teu atuh tong hariwang. Entong hariwang. Matakan nu paling bagus para jamaah sadayana jadi kunaon tapi ka detik ayeuna ngarasakeun urang diri salat, ngarasakeun urang diri bisa manakib, ngarasakeun urang diri masih kene bisa puasa, ngarasakeun urang diri bisa kene sedekah. Kunaon sababna? Sabab henteu kabeh ka Allah dina ibadah. Begitu orang ka Allah, ibadah karena Allah anu bisa nu ngabisakeun urang ibadah teh Allah. Anu ngabisakeun urang zikir teh Allah. Mantakan lamun urang ningali kana salat raja masadena aya babaraha tingkatan dina salat. Berarti tingkatan.
Pada tingkatan orang nu paling rendah, ieu paling rendah. Nu paling rendah teh dina huduril qalbi khusuan. Hadirna hate teh eta tanda khusyuk minimal nganyahokeun urang ngucapkeun, nganyahokeun gerak-gerak urang, pikiran urang ngabimbing tah kana ucapan teh jeung pergerakan. Berarti lamun cara urang ngalamun mah dina salatna geus asup kana khusyuk teh. Eta teh paling minim tingkatan kain teh paling minim teh eta. Paling minim. Paling minim. Masya Allah. Nah, orang omean, orang mulai. Oh, berarti ia perjalanan dina orang menuju nyata bulan Muharram teh sikeun nafakuran diri orang. Alhamdulillah orang tahun kemarin diberi hirup Allah ayeuna diaprokeun jeung Muharram. Begitu orang tirinya apalah pergantian tahun tanpa ningkatkeun katakwaan ka Allah teu aya hartian. Teu hartian sama usaha teh usaha bae ge geus barang taun satiu leutik kudu geus beungar sakitu we sia mah tuh. Jadi lamun urang hirup dibere hirup terus tapi teu aya ningkatna nya kitu kos kitu. Coba kos ngeblek usaha teh usaha mati leutik nu kacebrok sagerek ieu teu boga saeng-saeng acan tuh. Malam kurang dibalikkan ke Allah, Aisyah kumaha dibere hirup teh geuning sekian tahun. Bare tos teh geuning soal teh kitu-kitu keneh wae. Gitu. Tuh. Angger we maneh geuning maksiat teh dianggerkeun wae nu dipaurkeun eta maksiat nempel, begitu nempel kabawakeun tah nalika keur mautna jadi suul khotimah kena. Nempel. Gitu teh da paur we. Insyaallah sok anteng-anteng we tina hirup teh gitu anteng ti diromahkeun gitu urang salat asa nang diri urang puasa asa nang diri urang bisa sedekah asa nang diri urang asa anteng dirinya urang teh begitu kayaan gitu maka bisa bahaya karena amalna bisa beak atuh amalna bakal beak kaondangan lagi make ngaran nu kitu masih dekat Mangkosim di Menan gitu di ayatnya amplop ayat ngaran dicap ongkoh dicap itu tenan ngaran teh grup grup tahun ngaran teh grup tahun masih ngaran masing ke Mandiri Jaya itu Kosim Salebar Lenslebar dia gitu wae hirup terus gitu wae moal aya kailasan teh moal nu dibahayakeun teh eta masyaallah Gusti nggak bentuk teh sih urang mah asal lamun mereka batu teh asa hayang wae dibalikeun di batur ka urang kitu tah hayang kitu wae. Jadi urang ngalakukeun kahadean ka batur teh atupan aing bari tok kasih mere, mah sia teu mere ka aing. Jika teh urang hayang kitu wae. Jadi seakan-akan urang teh lamun jamaah teu mere duit teh urang teh moal boga duit. Eta tah geus teh begitu tah. Insyaallah Gusti. Akhirna naon? Akhirna begitu salakina mah Bapak sia geuning paeh teu lah, kumaha aing da anak, kumaha barudak da anak di mana atuh da anak tuh. Eta tah bisa kufur hari takena bisa kufur lah insyaallah hati-hati. Nah lamun teu dirobah itu enggeus mun teu dirobah gitu urang perlu ngarobahnya urusan akhirat robah urang urusan dunia robah urang berarti Kangjeng Rasul iman dunya ka annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika kana katamu goda begitu orang jangan panjeun urusan imal dunya urusan dunia anjeun kana kata isu abada tapi eta seakan-akan engkau teh nyata urang teh endek terus hirup salilana urang kita usaha
Dina usaha budaya optimis. Naon sababna? Sabab usaha teh ibadah. Lamun kumaha syarat ibadah eta usaha jadi ibadah? Hiji syaratna eta usahana nu halal. Kedua, kayaan urang dek usahana diniatkeun urang dina ibadah ka Allah. Katiluna entong niatkeun kana ibadah ka Allah, tong niatkeun salat. Jadi kayak gitu entong niatkeun salat. Begitu ibadah niatkeun kana salat, nah. Ieu harta nu kurang dipiboga jadi ngalaknat ka urang. Jadi penyakit ka urang, jadi balahi ka urang. Masya Allah, Gusti gitu. Nah, mantakan dinaikam jelema, lamun eta jelema daek usaha tapi ningakeun kana salatna mending keur usaha. Eureun ngebona. Eureun usahana. Namun kira-kira ningakeun dek salat mah dek naon atuh? Dek naon? Teangan dunia nepikeun ka tepi sagede kumaha urang hayang eta dunia. Apakah hayang segede gunung emas? Masa segede gunung? Apakah 2 gunung emas? Sok terus ke nafsu kadinya. Bakal beake. Ieu teh urang teh geus katipu sakitu. Katipu kumaha? Awak kurang nu digaga-gagang, engke mah bakal beak. Harta nu kurang dipikanya, engke mah bakal beak. Pamajikan anu kurang masya Allah disayang-sayang, engke mah sarua bakal beak. Itu kan urang beureun carita urang teh beureun carita teh ieu teh beureun keur gumbara ieu teh. Ngan urang teu sadar. Teu sadar kusab naon? Tadi nyata teu diasupan manehna ku tauhid. Teu diasupan ku wujud, ku kidam, ku bako, ku khalafah lil hawadis, qiyamu bi nafsihi wa daniyat qudrat iradat. Nu wujud di Allah, nu aya teh Allah, da jelema kabeh fana teh aya jelema. Ya. Di mana jelema aya da aya teh diayakeun ku Allah. Mun eueuh dieuweukeun ku Allah bisa wae. Dipaekeun ku Allah, dihirupkeun ku Allah. Atuh moal pati-pati Allah ngahirupkeun. Lamun teu dibarengan jeung rezekina atuh eta mah geus hak. Masyaallah. Anu masalah hak kurang diome-ome, anu masalah nu can tentu antara surga jeung neraka na kurang teu diurus. Jadi urus bukan aing kumaha nya hirupnya. Buah ieu cilaka, hirup aing kumaha diharap teu diurus teu. Nu diurus teh da kumaha aing sukandaan. Gitu. Kumaha aing sukan ieu itu teh. Eta kitu. Insyaallah uruskeun urang tabenahan bari ngadatangkeun urang bari berjalan usaha tapi bari benahan terus. Benahan urang salat urang teh sing rapih teh rapihkeun ayeuna keneh ulah henteu. Salat mah lamun teu dirapihkeun moal rapi-rapi ieu. Ku dirapihkeun kumaha ngariptakeunana mulai dina hate urang rapihkeun urang kitu lamun fikihna wuduna. Lamun urang dina zahirna ruku jeung sujudna bacaanna rapihan heula begitu rapihan mulai dina salatna mulai urang tentremkeun manah urang ngeunahkeun sakabeh urusan dunia ingakeun heula tong dibawa ka masjid kitu ieu mah kana zikir ge mas dibawa ka bingung teh itu teh saeutik kilometer nu kumpul kadang-kadang bararing kabeh cenah dan zikirna ge atah kitu ya. La ilaha illallah, la ilaha bari jeung lieur eta. Bari jeung lieur, bari jeung jadi nasirat teh geus muih begitu. Pabeuli tiga benang. Daeuh satikina zikir masrahkeun ka Allah, urang bisa digerakkeun ku Allah. Rasakeun kurang Tuhan sehat hadir, Kanjeng Rasul hadir. Bayangkeun kurang, oh masyaallah urang teh geuning anugerah ti Allah ieu bisa zikir teh teu dirasakeun eta. Mun dirasakeun teh begitu la ilaha illallah teh bakal kebutan hukum. Tegenakeun gitu teh tegenakeun kalah kesal gitu kalah kesal kalah kesal
Urang mah kalak salamutan mah teu hayang dikit teh kana. Malah yakin. Dikit teh masyaallah Gusti. Guys. Nah, iyalah para jamaah sadayana di mana jelema Allah kurang dina akhirat naon dina urusan akhirat mah karena katamu tu goda seakan-akan urang teh hirup teh suka derek pae gitu. Dina salat teh urang teh beureun teh nyaho ieu urang teh teuing suka teh subuh teh teuing bisa salat teuing pae penting ayeuna teuing mau bakal upload teuing moal to Bilal bin Rabah lamun ti peuting teh sok ceurik ka Allah. Ceurik, tiap peuting teh ceurik. Kunaon ceurik Bilal? Disebab ngarasakeun ieu di alam kubur kumaha waekna. Insyaallah batur inget. Urang keur salat ge baru inget ka alam kubur, aya sadaya. Hese eta yang menangkeun kitu teh hese. Insyaallah. Nah, dina bulan Muharram khusus aya nu dingaranan poe Asyura kadeta. Dina poe Asyura teh wa tulifal ulama rahimallahu fi tasmiyati bi yaumi Asyura. Aya ihtilaf ti ulama nu dingaranan poe Asyura teh faqala aksaruhum ternyata geuning Asyura teh loba naon cenah ngaran Asyura teh innama summiya yaum Asyura sanyana dingaranan poe Asyura teh li anna asara yamin fi ayyamil muharram sanyana dingaranan poe Asyura nyata 10 dina poean dina poean Muharram bahkan innama summiya dina qala ba'dhum dina sebagian ulama mah dingaranan poe Asyura teh li ana wa asyarul karamah allati akramallahu azza wajal hadil ummatu biha ternyata geuninganan dingaranan poe Asyura teh kusabab sanyana poe Asyura teh ngandung 10 karomah. Insyaallah 10 karomah. Mana karomah teh nu kahiji awaluhan nu kahiji Rajabun karomah nu kahiji teh bulan Rajab. Karomah. Rajab teh karomah. Kunaon sabab disebut Rajab teh karomah? Cek ulama mah wa huwa syahrullah ta'ala al-asam. Saknyanyana dina bulan Rajab mah eta bulan Allah anu eta bulan teh bulan al-asam bulan itu tadi. Insyaallah masyaallah wa inna ma ja'alu karamatan li hadhihi ummah wa fadilahul karamat nyata dijadikeun ku Allah eta karamah pikeun umat jeung nyata padilah keunggulan dina eta karomah pikeun eta umat masyaallah. Anu kaduana disebut Asyura karomah teh nyata syahrul Sya'ban nyata bulan Saban. Kunaon sababna bulan Saban teh disebut karomah? Kusabab wa fadiluhu ala syahri syuhur kafadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syahri anbiya. Kusabab nyata dina eta teh paling utama dina saban-saban bulan sabab Kangjeng Rasul munggulan kana para nabi eta teh karomah. Wa karamatus salisa jeung nu katiluna karomah teh syahrul Ramadan bulan Ramadan. Wa fadilu ala syahri syuhur ka fadillahi ta'ala khalqihi bulan Ramadan teh bulan karomah. Kusabab bulan Ramadan mah unggulan dina setiap bulan sapertikeun unggulna Allah kanu jadi ciptaanna. Masyaallah unggul tah karomah. Wa rabi'atul lailatul qadri jeung kafatna karomah teh nyata malaman lailatul qadar.
wa hiya khairu min alfi syahrin nyata dina Lailatul Qadar teh nyata aya di ngaranan nyata khairun leuwih alus tibatan 1000 bulan karomah masyaallah. Wal khamisun kalimana karomati yaumul fitri nyata dina malaman Idul Fitri wa huwa yaumul jazaul aufa dina poean pembalasan sebutna yaumul fitri wa satu ayyamil asyarat yang dina kagenepna karomate dina poean 10 Zulhijjah wa iya ayyamu zikrullahi ta'ala nyata dingaranan eta teh poe pirang-pirang zikir ka Allah wasabiat Azan nuka tujuhnya yaumu arfatun dina poean Arafah. Dina poean Arafah teh nyata wasomu jeung jelema puasa dina poe Arafah kafaratu sanataini. Masyaallah. Eta dina poe Arafah teh sarua jeung ibaratan 2 tahun. Masyaallah. Mata wazaminatu jeung dina poean kadalapannya sebutna yaumun nahri karomah dina nu kadalapan nyata poe nahri poe lebaran Idul Adha wa yaumul kurban nyata poean kurban wa tasyatu yaumul jum'ah jeung karomah nu kasalapanna nyata poe Jumat. Kunaon sababna poe Jumat disebut karomah? Wa huwa sayyidul ayyam. Poe Jumat teh disebutna raja poe. Rajana poe teh poe Jumat. Mentakan poe Jumat mah poe Jumat kata poean nu di mana agung dan istimewa Jumat. Mentakan Jumat mah tong ka mana-mana. Kudu namanya. Tong ka mana-mana kudu nama. Matakan disebutna kieu bid'ah nu pertama kali dilakukan teh bid'ah ya. Hukum bid'ah nu dilakukan pertama bid'ah nu pertama teh nyata urang datang Jumatan lain isu-isu. Bid'ah dilakukan pertama bid'ah teh apa? Urang teh geus ngalakukeun bid'ah datang jam 11 teh. Geus bid'ah. Sabab kapungkurman para sahabat datang antara nyemring di poe kene dijaratan. Urang poe kene mah geus ka mana kadang-kadang subuh naik ka urangan deui wae. Insyaallah poe Jumat mah malam Jumat usahakeun isana berjamaah. Peje usahakeun subuhna berjamaah. Malam Jumat usahakeun hiji isana berjamaah, kedua subuhna berjamaah. Kunaon sababna? Sabab eta pentingan istimewa. Matakan urang ya sing hayang nyaho malam Lailatul Qadar jelema pan hese nya Lailatul Qadar teh nya usahakeun we dina 22 dina ngalikur teh usahakeun tah tanggal 20 Ramadan teh 2 hiji gini nya 22 23 usahakeun we bisa berjamaah jeung subuh jamaah eta teh bakal manggihan Lailatul Qadar teh hese urang mau mencerandakan Lailatul Qadar nya urang kudu zikir jemput di sore nepikeun ka subuh kitu nya henteu sih bisa berjamaah jeung subuh berjamaah gitu tah termasuk urang dina malam Jumat gitu termasuk nah yaumul jum'ah wa huwa sayyidul ayyam dina poe Jumat teh nyata rajana poe wal asyaratu jeung nu ka-10 yauma asyura karomah teh nu ka-10 nyata poean asyura. Masyaallah. Kunaon sababna yaum asyura wa samau kafaratu sana jelema nu puasa dina poe asyura eta teh sarua jeung ibaratan satauneun. Sabar. Nah, kudu paling kuli waktin jeung setiap waktu
min hadil ayami karamatun jeung dina ieu poe karamate Allah taala mengajadikeun Allah taala li hadil ummah dina ieu waktu takfiran li dzunubihim nyata Allah nyeunkeun kana setiap karomah eta ngifaratan kana dosana wa tathiran li khotoyahum jeung nyucikeun kana pirang-pirang kasalahanana eta teh karomah. Urang bisa salat eta teh karomah, salat teh bisa ngahapus kana dosa karomah. Karomah teh loba. Jadi karomah mah lain teurak dikade-kade. Lain. Karomah nu asli mah jelema daek ibadah karomah. Jelema daek ibadah karomah teh. Da kajenting hebat kitu teurak dikadek aya teh salat paling karomah eta mah. Istidraj. Yo kuing gua kahebatan yo. Jadi mana hebat? Kata aya nu hebat kabeh. Dukun pae. Parah kabeh alisar teh pae. Sana tuh pae dalam dunia. Da teh hebat tuh. Nu hebat mah jelema nu daek ibadah ka Allah. Hebat. Gagahnya. Diotik-otik yo hebat, ketik-ketik yo bisa iya, ketik-ketik bisa iya. Ku bisa ningkatkeun ibadat teh teh karomah. Kemuliaan tuh. Yang di mana mulia na jelema teh daek ibadah. Naon bedana jelema jeung hewannya? Pasti Nah, wa qala ba'dhum innama sumi'a asyura nunan dingaranan asyura li anna Allah taala sanyana Gusti Allah taala akrama fihi ngamulyakeun eta Gusti Allah asyaratu minal anbiya 10 para nabi alaihi wassalam di asyri karamah nyata kaparan nabi alaihi wassalatu wassalam di asyri karamatin 10 karamah. Ieu teh dingaranan poe Asyura teh kusabab Allah teh ngamulyakeun merek ngamulyakeun kana 10 pirang-pirang nabi anu kata nabi teh nyata dibere karomah ku Allah. Saha dibere karomah? Hiji annahu azza wa jalla taba ala Adam alaihi salam fi dina kahiji Gusti Allah nampi kana tobatna Nabi Adam alaihi salam. Ieu teh ngaji ieu teh dikaji di Madinah. Di Madinah ngajina tentang ieu. Madinah ngaji Al-Hasani gitu. Ulama-ulama Madinah ngaji tidinya kumpul ngariung khusus menguasai ulama Madinah anu ngarajina anu ngariungna di berbagai negara nyaritakeun gitu. Ieu teh dina kitab teh aya Tirtanul Ghafilin, dina kitab Al-Ghunia, ieu teh aya kabeh. Dina kitab-kitab sanes ge loba tentang itu. Hiji Allah ngahampura nampi kana tobatna Nabi Adam alaihissalam dina nyaeta poean Asyura ini karomah diberikan ke para nabi. Nu kadua Rafi Allah azza wa jalla Allah ngangkat azza wa jalla wajal Idris Nabi alaihi salatu wassalam fi makan aliyan. Nabi Idris alaihi salam diangkat Allah karena tempat anu luhur. Nabi Idris. Jadi Nabi Idris mah ayeuna teh di surga. Nabi Idris hiji Nabi Idris baca mawar. Dua Nabi Hidir ayat 4 orang. Nabi Hidir itu can maut ieu. Saya nganta Nabi Hidir. Gitu, asal ngaran Hidir ieu masalah ya Nabi Hidir.
Nabi Hidir mah lamun lempang kaji tempat eta tempat nu katinjakna bakal tumbuh buah-buahan. Tumbuh buah-buahan tumbuh jadi subur. Jadi subur. Ku Nabi Hidir mah entong-entong ku Nabi Hidir. Hiji imah ditincak ku kiai nu soleh. Cep jadi ngeunaheun eta imah. Coba lamun ditincak ku Mang Qasim. Duta dina repeh ge kalah dodang. Gitu. Kalah dodang. Mata kalau ditincak ku kiai itu kudu daek. Kudu daek. Tempatnya kudu sing rajin ditincak ku kiai. Jadi kiai mah ternyata mau barokah. Gitu. Mau barokah. Tah, Pak Edi kan ya Pak Edi ka material wae tah mata kuyang Pak Edi bener-bener jadi ngaku yang wae. Masalah salah tawain asal tamu masih Pak Edi kalah kuyang tambah kuyang. Masalah jadi kada ngopi jadi Pak Edi. Paling masak lagi ya. Masak Pak Edi ya biasa Pak Edi. Situ kayu ada atau kelas menengahnya. Masalah Gusti dah. Ya gitu tuh. Lamun urang kaji tempat, kasaha wae datang, doakeun ku urang. Mun urang teh ya ulin ka Faidi, doakeun ka Faidi teh lamun keur matian teh. Lamun urang ka tempat Pak Mahfud, dombana, doakeun ku urang. Urang ka tempat Pak Mai doana tempat teh. Ngan tong ngomong, yuk wayah nama Mahfud guru merok we. Kuy doakeun ku Mahfud. Oh, eta mah teu sohon. Eta mah ya kok kitu mah. Lu kitu mah usir Mahfud. Usir Pak Padi, usir, ayo kita usir. Kata masalahnya sama deket. Macam iya. Usir. Kata hese orang yang ngadoakeun kitu padahal pahala urang eta. Ningali jelema nu liwat tusuk hujan tukang dagang es doakeun kurang es nasi liur. Maksudna silaku geunya. Lain sing beak kan buat es beak. Di zaman cenah beak mah gitu. Kan liur atau kan sikira we. Gitu sila, gitu tuh doakeun orang teh kasawa doakeun, ulah pilih kasih, doakeun, ulah timbul sirik ulah kunci nama eta, orang doakeun orang datang ya ka Parodi, orang doakeun barengna, gitu tah, doakeun, ulah ngomong ulah, yuki Parodi teh syekh pan, berwayan atau samsu mah keluarkeun, ulah bahaya, ulah tantang, bahaya, ke doa orang muterna mangeta pemalesan deh, pahala eueuh, muter mah foto di merek. Nah, muter makan pusingnya teh dogir kata Pak Qasim gitu. Masyaallah. Kita tah hese teh kita teh. Masyaallah. Itu kan kita mantap banget. Rahasia-rahasia gitu. Oke, kalau Allah dibuka lah, HP dibuka. Itu aja pertama. Orang kan etik tinggal batur, aduh batur dagang ieu urang katinggalan bayar. Tuh, urang mesin katinggalan di batur. Padahal orang udah can boga, non can boga, ilmu can boga geus hayang cara batur. Butuna mah hate urang anu kasiksa. Hirup urang keur dihandap, hate itu kan bahaya. Bahaya. Masya Allah, geuning kitu tah urang teh sing kade lamun ningali batur nu keur dagang, doakeun ku urang kumaha nu leumpang di jalan kitu tah. Meningali nu gering doakeun sing cageut, lamun jelema nu daek maksiat doakeun urang sing daek ibadah, sing niateun kana kamaksiatan. Mun urang keur tahajud doakeun kitu supaya dihampura dosa sakabeh muslimin muslimat doakeun ulah jeung urang mah doakeun. Ulah. Lamun urang jangan doa urang cukup jeung urang mungkut, tapi lamun ngadoakeun batur menang kabeh. Menang kabeh. Mantakan doa para wali mah kieu unggal pentingat ya Allah maghfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslim ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farid dan ummati sayyidina Muhammad. Ngadoakeun mugi Gusti sing ngampura umat Kanjeng Rasul, mugi Gusti sing dipikanya umat Kanjeng Rasul. Ulah kajenting kamu seorang sekalipun, doakeun kurang mugi Gusti kitu tah. Sing dipasieun jembar rezekina, doakeun.
Itu ulah kadengen ulah enggak sih orang sorangan itu da Allah mau ningal masuk sana sok adoakeun sanutara uningan ulah hayang urang hayang urang mah lamun aya cawan karek ya Allah mudah-mudahan ieu teh si berkah gitu. Aya cawan gedean oh cawan mah ya masalah itu leutik kablok lah ya leutik kablok lah gitu lamun gede mah ngomong buli buah hiro gila dan gitu tuh kita ngasih tadi hasil antara wetah jeung hate tetep nanti sarwa. Nah, Nabi Idris, Nabi Hidir, Nabi Isa kan mau. Nabi Isa di antara Nabi nu dikabul ku Allah doanya. Nabi Isa teh ngadoa, Nabi Musa ngadoa Gusti, hayang jadi umat Kanjeng Nabi, cek Nabi Isa ge Gusti, abdi hayang jadi umat Kanjeng Nabi Isa mah ditumpang. Padahal cek urang ya lamun ningali kitu, geus eta Nabi Isa nu ngabunuh teh geus Nabi Hidir. Urang sababna kitu, aya sabar. Gitu. Nabi Isa mah bakal turun pada zaman sekarang. Bakal turun gitu. Masya Allah, Nabi Isa. Imam Mahdi akhirnya turun teh Imam Mahdi ke dibaiat karek Nabi Isa turun enak kade an loba Mahdian kade dong percaya karena Mahdi begitu gitu ketik Muhammad Qasim Imam Mahdi itu Qasim naon Qasim itu mah Qasim telaku banyak Muhammad Qasim di India maksudnya di India itu Muhammad Qasim ya gitu dari kunana gula tadi ayat tanda-tanda atuh para ulama geus nyaho atau tanda da urang apa moalnya ho dari ulama nyaho jadi tanda-tanda kekafiran tanda-tanda Imam Mahdi aya ke tanda-tanda dajjal ieu nyaho teh lain kelas-kelas anu kafirin lain kelas-kelas nu munafikin kelas-kelas solihin ninggalieun itu bakal ninggalieun nah urang mah teu nyaho mana rampok mana lain gitu urang mah nah nu kediluna disebut karamah Allah memberikan karamah ke Nabi Nuh sabab Nabi Nuh teh amplang-amplangan eta Nabi Nuh dina parahu terus dina parahu guntur Nabi Nuh teh boga anak Kan'an teh buang kawah kepercayaan ka Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh teh rasul kepercayaan sehingga eta Kan'an anaknya disiksa baja dikerapkan Nabi Nuh mah terus ya apa nah parahu teh amplang-amplangan terus terjelas nah dina poen Asyura lah istauti safinatu Nuhun alaihissalam ala judi nyata entepna parahu Nabi Nuh ala judi dina gunung Dud nyata dina tanggal 10 Muharram eta teh haram Insyaallah warabiatu lida Ibrahim alaihissalam واتخذوا تعالى خليلا وانتهوا من النار نمرتوا في dina karoman kaupat pikir para nabinya dan Nabi Ibrahim dipedahkan Nabi Ibrahim dina tanggal 10 bulan Muharram watakhadhu Allah ta'ala jin Allah ngadal eta Gusti Allah ta'ala kan Nabi Ibrahim teh khalilan eta jadi kekasih Allah jadi pilihan Allah wanjau minan nari jeung Gusti Allah nyalametkeun Nabi Ibrahim tina seuneu Masya Allah dina tanggal 10 Muharram eta Nabi Ibrahim disalametkeun ku Allah tina eta seuneu kulna ya narukune bardaw wa salaman ala Ibrahim hesera is anjeun eta kana kakasih kaula
Is Nabi mengatakan dipakai air teh ilmu tetap supaya teturak dulu. Coba we urang ge baca kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ganti ta Ibrahim na kulna ya narukuni barda wa salaman ala Mang Qasim. Begitu diduluk geus teh. Innalillahi. Innalillahi. Sebab kan barang dana ke aturan mintaan deh. Masya Allah. Masya Allah guys nih, dah kita terus kita tuh. Masya Allah, istati sabina warrobi'a ulidan yatawal khamis taballah azza wa jalla ala Dawud alaihissalam fih warutul malak ala Sulaiman alaihissalam fih nur kalimana Allah namfi tobatna nyata Nabi Daud alaihissalam wasadisat wasadisah nuka genepna Usiballah Ayyub alaihissalam Allah nyagerkeun kana geringna Nabi Ayyub alaihissalam geringna tah urang ke di akhirat bakal Nabi Ayyub teh jadi hujah Nabi Yusuf bakal jadi hujah alasan-alasan setiap jelema ke alasan Gusti abdi teu salat teh kusabab teuing cek Gusti Allah teu tinggali Nabi Ayub Gusti abdi mah teu bisa salat teh kusabab abdi mah nyata jadi hamba tukang gawe karyawan tuh tinggali Nabi Yusuf deh ngeunaheun ke lempar-lempar kana cik Allah teh aya sia gering karek sakitu geus embung salat sia haji ge embung ayeuna alasan mah katilu kakaler kakulon kahandap ayo kadinya sing kuat alasanana tapi kan begitu di hadapan Allah ditanding-tandingkeun tuh tak kasih kaulah buktina gering salat malah makin mantep salatna Nabi Ayub mah lain kira dilatung teh memendek salat begitu dek salat teu heula salat heula beres salat simpen deui dilatungna masyaallah urang mah karek-karek geus aduh jika dek modal we tak salah panteun tapi kesulitannya masalah itu keluar geus ditah insyaallah orang masalah tu ini mah gering malah salat tadi mana we urang teu kuat teu panggil atuh bari gedeung teu kunaon nantong ditinggalkeun kada teteh hujah loba eta teh alasan kitu teh Gusti abdi mah kusau kuli tetep ditandingkeun ku habis alasan kieu kuli we ngagawe kumaha atuh lamun keluar gawe ieu hebat teh diijinan deh lamun abdi meureun salat heula mana teh ke meureun dipecat sakaligus tetep mah bisa ieu hujah-hujah kitu teh geus ditepar kan ditepar teu bisa masyaallah wal sabiah jeung nu katujuna Allah azza wa jalla Musa alaihissalam ngabari nyalametkeun Gusti Allah azza wa jalla ka Nabi Musa alaihissalam ngabari tina laut wa gharq jeung nyata ngalebukeun ka Gusti Allah ka Firaun fil bahri dina eta laut disebutna eta laut merah masyaallah Nabi Musa diselamatkan ku Allah bisa nyebrang dina laut teh dina Fayan Asuro jeung ti kerlatna Firaun dina tanggal 10 Muharram. Insyaallah. Itu tah 10 Muharram. Nabi Musa Masya Allah lamun orang ningali kana riwayat man Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala cek Ibnu Abbas kieu qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu fa wajada yamudu yasmuna yaum Asyura nalika Kangjeng Rasul napa eta Kangjeng Rasul di Madinah lempang Kangjeng Rasul di Madinah fa wajada yamuda akrok jeung orang Yahudi begitu aproking Yahudi kata orang Yahudi itu ya sumuna terparuasa penaon di yaum Asyura dina poe Asyura fasalah zalik terus Kangjeng Rasul nyarios eta ngomong ka eta Yahudi he Yahudi anjeun teh puasa naon
kaula teh Gusti Rasul kaula teh puasa Asyura. Kunaon anjeun puasa Asyura? Hadzal yaumul ladzi azharallahu azza wa jalla fi Musa alaihi salatu wassalam wa bani Israil ala qaumi Fir'aun fa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Eta kusabab cek Yahudi kaula puasa dina poe Asyura kusabab Allah teh nyalametkeun nyata ka Nabi Musa tina balad-balad Fir'aun sehingga kaula teh ngagungkeun ka Nabi Musa. Ngajak Kanjeng Rasul baqala nabiyuna nu Allah bi Musa minkum. Atuh ari kitu mah kaula nu mogahan kudu puasa poe ieu. Cek Kanjeng Rasul sehingga fa umiru bisaumuhu diparentahkeun tah pikeun umat Muhammad supaya puasa dina poe Asyura. Insyaallah. Itu tah. Cek Kanjeng Rasul dia qala Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fil akhir. Cek Ibnu Abbas dina lafaz akhir ti Kanjeng Rasul dia hadisna lain asyad ila qabila insyaallah taala yaum at-tasi muqafatu ayyafu tahu yaum Asyura. Cek Kanjeng Rasul andai kata kaula engke tepang jeung tahun harap maka insyaallah maka kaula insyaallah bakal puasa dina poean salapana heula. Gitu. Tapi Kanjeng Rasul itu puasa tanggal salapan da tepang. Pupus manten. Urang kumaha? Urang mah kudu puasa tanggal salapan. Jadi tanggal salapan teh kudu puasa. Tanggal salapan berarti tanggal salapan teh urang dina poe Senin tah. Berarti kan kamari minggunya Ahad, Senin, Salasa. Seninna berarti salapan, Salasa berarti 10. Gitu. Gitu tuh. Urang sababna urang titah puasa teh tanggal salapan ongko sumu yaum Asyura wa khaliful yahudu supaya urang nyata teu sarua jeung orang Yahudi wa sumu yauman qablahu urang diparetahkeun ku Kanjeng Rasul kita puasa samemeh tanggal 10 wa yauma ba'dahu jeung puasa dina saenggeus tanggal 10 berarti puasa teh puasa tanggal 8 tanggal 10 tanggal 11 urang margina margi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu jelema nu nyarufaan dina pagawean orang Yahudi eta kaasupkeun kana golonganan. Katakan sing hati-hati ka di urang tahun baru urang nonton baru Januari gitu ya. Tahun baru urang nyeta dina tahun baru Masehi urang ger ngariluan. Arangkat ngaraya tasabuh kade. Bahaya tasabuh teh. Bahaya tasabuh. Urang puasa oge nepikeun ka dibedakeun puasa entong disarwakeun atuh. Berarti kan poe Asyura hungkul lamun urang poe naon urang kahiji, urang teh puasa teh tibang poean 10 hungkul. Begitu tanggal 10 hungkul eta besing tasabuh. Kusabab orang Yahudi ge ngalakukeun puasa tanggal 10. Gitu. Insyaallah itu ge aya alasan-alasanana dina urang nyata dina masalah ieu masalah puasa. Nah, eta teh sebab diparentahkeun ku Allah itu ku Kanjeng Rasul urang supaya puasa dina 10 poe Asyura. Bagus nama tanggal 8, tanggal 10, tanggal 11. Teu kuat atuh 8 jeung 10. Teu kuat keneh 10 atuh kitu. Kan aya babara ikhtilaf itu bahwa tanggal 8 hungkul teh makruh. Urang teh puasa teh Asyura hungkul makruh gitu. Khusus jadi Asyura hungkul aya makruh gitu. Artinya beureun lamun urang nguji urang teu puasa daripada puasa komo terbangnya. Itu puasa tah minimal atuh mulaina di Senin jeung Salasa.
Allah ke berkenaan jeung urang sabelasan mencit sapina berarti dinten salasan terus juhur beusi parwasa. Jadi aya kasorenakeun mah beureun bade jeung geus ge urang ngeunaheun gitu. Aya isupa karunya puasa. Gitu karunya berarti ke mencita berarti salah satuna berarti ke urang ba'da zuhur gitu. Betina berarti urang ke 11-an gitu. Jadi Senin tah mulai puasa. Senin, Selasa, halusna jeung Rebo ongkoh daek gitu. Rebo puasa. Wazan minu jeung nu kasalapanan nazi Allah azza wa jalla Yunus alaihi salam batil tapi Allah nyalametkeun ka Nabi Yunus batil huti tina jero beuteung lauk paus. Disalametkeun ku Allah kaluar tina naon nyata tina batin atau nabi beuteung lauk paus teh Nabi Yunus nyata tina tanggal 10 Muharram. Watasyatu jeung nu kasalapan Allah azza wa jalla Isa alaihi salam jeung nyata kasalapan mah karomat eta Nabi Isa teh diangkat ku Allah ila samai ka langit dina tanggal 10 bulan Muharram wal asyratu jeung nu ka-10na wulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipedalkeuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina poe Asyura. Insyaallah. Eta tah karomah-karomah anu diberikeun ka para nabi gitu. Urang kudu syukur ngan tompoho kade dina urang Muharram 1 Muharram teh nyata kufusna nyata Sayyidina Husain di Karbala. Bisa disebutkan orang kudu sedih gitu. Jadi lamun urang ya kurang sedanosa dina kitab aya kieu. Bufusna Sayyidina Husain mah jadi kesedih setiap tahun terus. Kurang sababna. Lamun urang ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun begitu dina kenalika 10 Asyura 10 Muharram eta teh sarua jeung ngucapkeun innalillahi sawaktu keur anyaran. Jadi pas kieu ya. Urang boga kolot kan geus beberapa tahun pupusna gitu. Gitu beberapa tahun urang teh asal inget ka kolot innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta teh sarua pahala aja anyaran. Okas seperti urang ningali sapikeun innalillahi wa inna astagfirullah. Eta sama-sama urang innalillahi. Eta kan anyarannya eta pahala kan agen begitu orang Islami ge sami pahala eta aya dina kitab ya mun urang ucapkeun ingat ya ka kolot ras urang ingat ka sian innalillahi wa inna ilaihi rajiun bacakeun innalillahi eta sarua jeung anyar pahala sarua jeung anyar pahala matakan pikeun Sayyidina Husain mah terus dina setiap tahun eta jadi kitu tah terus jadi kasedih ngan kasedih eta teh ngucapkeun innalillahi sarua pahala gitu sarua pahala kunaon sababna sebab tadi ucapan innalillahi teh supaya sadar diri urang teh bahwa sakabeh jelema teh bakal balik ka Allah gitu tuh lama aya jelema begitu kelas salaki namot innalillahi wa inna ilaihi innalillahi wa inna pajotan eta mah innalillahi atuh ari innalillahi mah urang teh yakin jeung percaya bahwa sakabeh teh kabeh ti Allah bakal balik ka Allah sakitu. Geus. Maka innalillahi teh mang lisan hungkulnya. Nah, insyaallah in urang rajin deui kusab-seur pembahasanana nya di aya pertarosan mangga.